Mantra nyaeta karya sastra karuhun nu dianggap boga kakuasaan gaib tur teu bisa dipake sagawayah. Anu eusina ngahubungkeun manusa jeung dunia misteri. Kecap mantra asalna dina bahasa Sansekerta nu hartina jampe-jampe atawa ucapan ngandung kekuatan gaib. Tujuan digunakeunna mantra nyaeta pikeun kasalametan, kamaslahatan, ngubaran anu gering, pikeun ngawasa sukma lain, sangkan diri panunjul, sangkan pada masalah, pada mika asih, sangkan bedas, salamet, gede sima, ludengan, nyinlar bahaya, jeung ngariksa. Jenis-jenis mantra kahiji aya jangjawokan dipapatkeun pikeun menta kasalametan upamana arek ngamimitian hiji pagawean anu dipalar sangkan kahontal hasilna tur anu ngalampahkeunana aya dina karahayuan. Ada jangjawokan anu disebut kalimah kasumbangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah anu jadi wiwitan, Al-Fatihah anu jadi ukuran. Bismillah waruga ngadeg anu sajati iman teguh roh tetep ing maripat el. Rasa ya rasana ing kagoib pamuka. Ya Allah. Nyawana akmana sukmana rasa katut pangawasa asma raga al-tulawan raga ikawit pupucuk anu ngamumulai seni budaya. Kadua aya asihan dipapatkeun kalawan maksud sangkan anu seje mika asih ka diri anu mapatkeunana. Sok disebut oge pelet pikeun ngawasa sukma nu lain anu dipika cinta sangkan bogoheun jeung seueureu nu mika asih sarta sangkan kakasepan atawa kagelisanana pinunjul. Han komara emas. Bismillahirrahmanirrahim. Kem-keman inten jumanten salira komara emas. Hurung nangtung hibar lempang ditilik digigir lenggik disorang di tukang lenjang ditatap diharap siap mangka siap mangka rencep ka badan awaking. Katilu aya jampe dipapatkeun pikeun ngubaran atawa ngalungitkeun ka nyeri, kasakit atawa kabiasaan anu teu hade supaya jadi hade. Cacing kalawit tuti panunggu huri tulak talikan dinai tulak talikan dinaya bang bibi tu bagi bibi asep tiis kaluarnya asep tiis suri paras balas senaya. Singular dipapatkeun maksudna pikeun nyinglar atawa nyingkahkeun hal-hal anu teu dipikahayang saperti hama, siluman jeung sajabana. Singlar ka musuh. Curulung cai ti manggung, barabat ti awang-awang, cai tiis tanpa bisi, mundek nyatru kasi itu, mundek hala kasi eta. Anaking palias teuing. Kalima aya raja pamunah dipapatkeun sangkan salamet henteu kakeunaan ku hal-hal anu teu dipikahayang saperti barang aya nu maling. Kagenep aya ajian dipapatkeun kalawan maksud kayang namarapkan anak kayang ratu baru sejak kayang bodoh kasunan ibu kasunan raga mengingil dibupai digawai kesimangin disunkeun karamatna muridna jatna sapangatna muga ing rahmat salamet pikeun kekuatan, kasaktian, kabedasan, kadugalan, gede kawani, awet ngora. Niat abdi nyauran kakiatan kait ti Prabu Sliwangi mau bodas mau sakti tungkap kundeng abdi naga emas naga sakti tungkap nang payungan abdi sadaya kesaktian tungkap luhur kawoso pangeran mongko niat abdi badhe kapiruyungan sarta tungkap sadaya kesaktian anu aya dinunya. Ciri-ciri mantra diantarana ngawangun puisi,
Kecap-kecapna sok muruak kanti, jumlah pada lisan dina unggal pada jeung lobana enggang tetangtu. Eusina ngandung kekuatan magis nu ngahubungkeun manusia jeung dunia mistis. Media mantra diantarana aya sasajen, cai, jeung parupuyan.